urus lingon-lingon teh. Lauk teh sukan jangan anak aing kawin hayang ngapal. Oh itu tuh aya kancra tuh nu 8 kilo di belah ditu. Tuh aya jayar tuh belah ditu tuh kan pokok mana itu. Nah eta Besat deh itu. hah? Lauk besat. Lauk besat naon lauk besat? Gituan tah. Sepat. Tah eta heuh. Lauk besat di mana kong lauk besat. Geus ah yuk ah. Tam bawa teh tah. Yo, Kadari, ka mana jalan yo? eta kadinya kan itu tuh lurusnya kan itu lam. Aku naon? Bang, naon? Bade naroskeun alamat. Teuing teu apal. Di Disaka terang Marga Harja. Teu apal. Jalma teh kunaon nya? Halo? Teuing teh apal ieu jalmana? Ya ieu duit ka mana ke dieu? Anjing duit. Oh, bawa balik bae. Oh, nya tuh. Apal ketang apal. Yang kehu. Ya di mana ya? Ih, naging gihon ng gebeak. Ya kita mama hayang. Ih, mana mo jauh ng hayam, kung manawaran ko lang. Ya saya sedikit kita. Nah, ada isuk-isuk teh neangan batur ngopi eueuh. Bengkel aing si Ajambul aya teh nya euy. Ya kemana jama aing we kieu geuningan areueuh kieu. Pantom muka segala jamana areueuh. Mayan itu bener. Hurung ki pasti itu. Oh, senyolok. Redang ini kan redang. Ji, ikutan kipas turung-turung wae mana itu colokeun geus ku aing teh. Iya. Lanjut. Lah. Duh. Lah. Kumaha aing. Kenaon dek? Ngebersihan paku mah. Kami naon dibersihan Pak? Penyedot nambah tarik gitu ya. Wah, setarik pikiran, dot paku. Tah paku maneh. Jih nasan tah diome. Mah. Naon? Ya, Naon? urang boga makanan kesukaan mama. Naon nga? Naon sih? Takokak. Sugan tayo naon? Heuh, takokak resep mama kapanan? Kali tako. Ya, Sugan tayo naon? Nunggu. Panggurin ka na ng hayam ya? ulu hayam. Bukan suka ya boman. Oh, bisa bebeletukan. Ah, gampang itu eta mah. Kedap-kedap. Punten. Badai naroskeun bumi Pak Iwan. Pak Iwan mananya? Iwan Cijawa. Kan Iwan tak aya dua ya teh. Janten kieu anjeunna teh kapan Nambut acis kanggo ngadamel kandang jangkrik cenah manawi terang kitu Pak Iwan nya. nang jangkrik? Mohon cenah. Oh, nu jangkrik mah paling ditu. Oh tapi keneh eta teh.
Oh, sanes dia. Sanes, eta mah. Oh, Besok jangkrik mah. tebih kan aja dia. Lah lumayan. Oh, Aya meureun kana sakiloan mah. sakiloan. Mohon tak terasa kalau ditu lurus. Oh, beli gitu. Aya iya di ditu naroskeun. Oh, mohon. Ah, nuhun atuh, nuhun ah. Ya ya calma apa kumaha. Kadang jangkrik nanti can eusian geus nagih. Untung ku aing balecotkeun lah. Kadang can eusian tah. Dik, Hei, kunaon eta sendal? pegat. Pegat. Tadi, lamun motor. Na motor. Heuh, Cek aing geus teh leutik keneh ulah sok udah jadi na motor udah genan bisa. Anjir, coplok kieu. heuh panan. Duh, aing. Berang jam apa sagede telepon? Aing ngapain lagi? Oke ya? Bejet, Heuh, rabrak di motor. ragrak. Heuh, Cik, naonan beunangna? LED na. LED, Heuh, lampuna. lain. LED, ini tinggal LED. Oh, LED lampu. Layar atau layar? LCD, LED. Oh, Oh, lain tinggal. tolong. Ay LED mah lampu, ay layar kita mah LCD. Kita aing tinggal. Terus naon. Tinggal aing. Nah, adik-adik, jadi memperkenalkan ya, kakak adalah Kak Didi Saka ya adik-adik ya. Singkatannya adalah Saka Ingat, Saka Dek, jeung Saka Hayang. Nah, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kakak mau bertanya kepada satu-satu. Boleh? Oh, boleh ya. Ya kelas? Opat. Ya kelas? Dua. Ya kelas? 5. Ya kelas? 3. Oh, 3. Ya kelas? Kelas berapa? Adik kelas berapa? 4. Benar? Ah, oke. Ibu kota Amerika Serikat. Ayo apa ayo? Ayo, naon. Gak tahu. Washington DC. Oke, kita bertanya ke yang ada ini ya. Sekarangnya hiji tambah hiji. Tua, Oke, 2 tambah 2. 4. Jadi sekarang kieu pertanyaan. Ada bebek 10 dikali 2. Jadi bebeknya berapa? 20. Salah. 8. Meri bebek 10 dikali 2, disolokan 2. Berarti tinggal 8. Bener tuh. Ya, dah jalan gitu. Meri 10 Belum. dikali disolokan 2. Kali teh. Entar disolokan dikali. Jadi 8. Bener tuh? Bener. Di sekolah berarti bolos wae. Oke, terima kasih banyak adik-adik untuk pelajaran hari ini. Kakak mengucapkan banyak terima kasih. Bye-bye.